Walizalika sirri jeung eta tetep pikeun itu rahasia ari teh basirun latifatun. Walizalika sirri nya tetep pikeun itu rahasia wujudun ari wujud aya. Wa suratu zalika wujudi jeung ari rupana itu aya. Ma eta perkara ya dulu anu hadir ieu ma ti dina ieu sirri. Faidah hadoro tah di mana-mana hadir tina sirri dari kasiri. Naon gueru salian ti mayah dulu pakanauta kaya saya tuna kalakuan jeung tingkah la wujuda eta teu aya eta illa li hadiri angitikeun perkang hadir. Wa misalu jari contoh itu sirri al mir'atu eta enteung al mujlawatu al dibersihan. Idlaisa karena tanya lain tepikeun mir'ah naon lawan nun rupa tinafsiyana zatiyana mir'ah balon wa balik ta'ad rupana dia mir'ah laon wa hadiri eta rupana perkara anu hadir tiha dina mir'ah. Wa kadzalika jeung etanya kitu saperti mir'ah az-zujajatu ari kata fa innaha panujujadah tahki eta nyaritakeun teh maksudna maniru tahki eta nyaritakeun ieu zujadah lawana ororia kana rupa tetep na zujadah walaun wa jeung ari rupa zujadah lawan wa hadiri eta rupana perkara nu hadir dina zujadah walaita jeung teu aya lae tepikeun zujadah dina zujadah naon surat pun rupa bal surat wa balik ka ari rupa na ieu zujadah qabulus suwari eta narima kana pirang-pirang rupa rupa teh gambar walau nu haja rupana zujadah wa eta lawan hayatu istidadi eta perpingkan tasawif li qabulia alwani kana narima pirang-pirang rupa wayu aribu jeung mertelakeun an hazi haqiqati tina ieu hakikat nikna maksud guring sirra qabi kana rahasia hati dia indopati kurisaranekeun disebutkeun ilama kana perkara ya dulu anu hadir ieu mati ni sirra qabi artanakeun naon qaulu syairi dawan syair rokok bersih naon al-zujaju kata warokot jeung bersih naon al-khamru arak patasyabaha tulis silih sarwaan ye zujaj jeung khamru patasakala tulis sabentuk silih sarwaan da patasakala tuluy silih sarwaan naon al-amru perkara pakaan nama khamrun wala qodha menekeun mah pakaan nama haza khamrun wala qodha pakaan nama khamrun tah kaya-kaya ari ieu eta arah menekeun mah pakaan nama haza khamrun tah kaya ari ieu eta arah wala qodha jeung teu aya wadah eta tiga arah wungkul teu aya wadahan wakaan nama qodfun jeung kaya-kaya ari ieu eta wadah wala khamru jeung teu aya arah eta tiga wadah teu aya arakan kata rupa wa hadza maqamun min maqamati ulumi mukasafati Wahada sarang ari ieu makom teh mun tadi mah
ayatna bila kuliati an-nafsi teh. Pada jadi makomun eta martabat min makomati ulumnya mukasyafati tina sapaina pirang-pirang martabatna pirang-pirang yang mukasafah. Minhu tina ieu makom nasa'a bijil naon khoya lumen ciptaan jama idda'a anu ngaku ieu men al-hulula kana asup wal ittihada jeung ngahiji wa qala jeung ucap men ana al-haqqu ya pada Cirebonan mada nerapkeun tauhid teh jadi kana diri pribadi gitu. Ana ari kuring al-haqqu eta zat anu hak wahau luhu jeung daya upayana ieu hak yudan dinu ngabiasakeun ieu men kalaman nasoro kana ucapan pirang-pirang kafir Nasrani tidak wati hadillah uti dina ngaku ngahijikeun sifat kapangeranan dina ngaku ngahijina sifat kapangeranan dina suti kana sifat kamanusiaan ngahijina sifat kapangeranan dina suti kana sifat kamanusiaan au tadarruiha atawa dadas tekanana ieu lahut biha kana ieu nasut au hululiha atawa asupna nyurup teh asupna ieu lahut tiana ieu nasut alamakna tepan kana perkara ieu alapan beda-beda fi dina soro kabeh naon ibaratum pirang-pirang bahasana ieu nasoro kabeh wa huwa yari dakwah ittihadillah golatun eta salah mahdun anu meles yudoi nyarwaan ieu golatoman kana salah najama yahkumu anu ngahukuman ieu man alamir ati kana enteng di surati humrati kurupa beureum idharo karena pertela kana mirah naon lawan humrati rupa beureum min muqabiliha tinu ngabandingan kana ieu mirah wa idza kana jeung di mana-mana kabuktian naon hadza ieu makom goerola ikin eta teu pantes dia muamalati kana muamalah panadi maka kudu balik kuring ilal gurdi kana ori maksud pakoda karena teh geus nyaritakeun kuring kapanggudat tadarajati kana beda pirang-pirang derajat tipahnya masmuati dina maham kana pirang-pirang parakonik kuping alma komustani ari martabat anu kadua ba'da panya sabada maham buatan diri jeung nempaskeun awuju eta tutuk ati koordinasi nya tepikeun jama-jama maksudna ulama ya tepikeun jama-jama kalamun ari ucapan tawilun anu panjang fi haqiqati wajhi dina martalakeun hakikatna wujudi ani ngamaksud geuring kotak nasi ani ngamaksud geuring asupiata ka alif tasawuf wal hukama jeung pirang-pirang ulama hikmat an-nazirina anu ningali kami fi wajhi munasabati simai dina jalan silih pantosana nguping mantosana nguping li arwah kana pirang-pirang roh panen kul atuh kudu nukil kuring min hatina ieu min aqwalin tina pirang-pirang utama sufiah kami al-qadon kana pirang-pirang lapan apa ucapan umma naqsid tuluy kudu mertelakeun kuring ani haqiqati tina hakikat teh dina ieu wujudi ama supiatu anak pun ali-ali tasawuf pakon kolata eta isbis ngadauh sadun nuni al-misri ulama islimai dina martelakeun nguping dawan dunun inau saya sima waridu haqqin eta perkara anu datang zat anu hak waridu haqqin eta perkara datang zat anu hak ja'au datang ieu warid yuz'iju bari ngobahkeun ieu wahid
ya warid al-quluba kana pirang-pirang hate ilal haqiqat zat anu hak. Pamantasa jama asgo pamantasa jama asnargepkeun ieu man ini kana warid dihakin kalawan hak hanya tahak kokotah nganyatakeun ieu man pamanja saja ma asgo anu ngargepkeun ieu man ilai kana warid binafsin ku hate tazandako tah jadi kafir dinik ieu man. Pakanau takaya dunun abaro eta ngabasakeun ya dunun bin ngabasakeun ya dunun anu wujdi tina wujdi ngabasakeun bin zi ajil qulubi ku obahna pirang-pirang hate ilal haqiqat zat anu hak wa huwa allazi yajiduhu inda urudi waridis sima wa huwa jeung ari ieu inzi ajil qulub allazi eta perkara yajiduhu anu mangihan ieu dunun ukana lazi inda urudi waridia sima tilika datangna perkara anu datang tina nguping nalika datangna perkara datang tina nguping insumnya karena diharana naon asimosima warida hakin karena perkara datang tidak tina hak waqala jeung ada usaha Husain ad-Daraj mubiron berngabegakeun amma tina perkara wajadau anu mangyan ya Abul Husain o kana amma tisme nguping tawana tawila pa awujud al-wujud ari wujud ibaratun eta dibahasa amma tina perkara yujadu dipangyan ieu ma inda simai dari kanguping wa qala dengan dawuh Abul Husain jala ngubang tenguyer jala ngubang di kalawan mawa kuring naon asima nguping ngubang di kalawan mawa kuring naon asima nguping di mayadinya bahai di mayadinya bahai dina sifat keagungan Allah di mayadinya bahai sifat kaungan ucapakeun kana pirang-pirang alun-alun sifat kawan serupakeun kana alun-alun pa'au jadani sanes ngaya nyusahkeun pa'au jadani tuluy nyusahkeun ka kuring naon wujudul haqqi ayat nazat anu hak indal atoi dina nalika maparin paksakoni tuluy mereng nginum ieu hak ni kakuring bika sisopati ku bersih hate nu disarupakeun kana gelas padrok tu tuluy mangyan kuring di kusabab simat manazil ridho kana pirang-pirang martabat ridho wa khojani jeung ngaluarkeun ieu hak ni kakuring ila riyadit tanazuhi ila riyadit tanazuhi kana ngalap bunga mau disarupakeun kana palataran bade palataran ngalap kabungahan mana kana ngalap kabungan serupakeun kana palataran wa fadoi jeung sampalan pokona Simli Imam Simli rahimahullah asimau ari nguping dohiru eta ari dohireng sima fitnatun eta jadi fitnah wa batinu jeung ari batin sima kirana sima ibratun eta jadi tuladan pamantah saja ma'arofana nyawa iman al-isyarata kana isyarah halak lau istimas wa ibarati halak tahalalau pikeun man naon istimas wa ibarati nguping kana bahasan wa ila jalamun teu arofa
faqadistada taetunari yasima al fitnata kana fitnah wa ta'arrada jeung song yasima lil baliyati kana balai wa qala jeung dawu sabaduhum sapalina wa qala sabaduhum sapalina ulama asima'u ari nguping godaul arwahi eta kadaharan pirang-pirang roh teh sukma eta kadaharan pirang-pirang roh li ahli ma'rifati pikeun ahli ma'rifat yang sima waspun eta sifat ya duku anu lembut ya waspun ansa iri akmali tina pirang-pirang amal wa yudraku jeung dipangyan ya sima biri poti tobi ku alusna watak lirik koti karena alusna sima wa bisopai sirri jeung ku bersina teh li sopai karena bersina sima waluti jeung alusna sima inda ahli mu'alina sima wa qala jeung adausa Amr bin Utsman al-Makki la yaqoqni henteu tumiba ala kayfiati wujdi kana pertinggahan dosogati naon ibaratun ibarat bahasa di hese lah wujdi mah dibahasakeun ane dana wujdi sirrullahi eta rahasia Allah inda ibadi anu tetap sandingan pirang-pirang abdi Allah al-mukminina iman kabeh al-mukminina turun ngayakinkeun kabeh wa qala jeung dawu sahabaduhum puntanya ba'duhum nu tadi teh urang etan keur ngajumeterkeun supiah eta nya wa qala jeung ada sabadum sapana supiah tadi asima'u wadaul arwahi wa qala jeung ada sabadum sama supiah ini sami wa qala jeung ada sabadum sama supiah al wujudu aya togati muka syapatun eta pirang-pirang muka syapah harapanna terbuka hati minal haqqi tidat anu haq wa qala jeung ada Abu Sa'id bin Arabi al wuju ari togati rob wa hijabi eta ngaleungitkeun halang-halang wa musyahadatur raqibi jeung ningali kazat analingakeun wa hudurul fahmi jeung hadirna pemahaman wa mulahadatul ghaibi jeung ngalirik wa mulahadatul ghaibi jeung ngalirik ka zat anu samar wa muhadatsatu sirri jeung nyaritakna hate wa inasul mafqudi jeung ngabebetah kanu teu aya ngeueuh teh wa jadi wujud pana uka eta sirnana anjeun min hayatu anta tina sekira ari anjeun eta aya atawa eta maujud wa qala jeung dawu Abu Sa'id bin Arabi aya deui al wujud ari wujud awwalu darajatil khususi eta pangheulana pirang-pirang darajatna jamu ditangtukeun di mana mahsus eta kaya pirang-pirang darajatna ditangtukeun bahwa jadi wujudu mirasus sabiki eta buahna warisan teh eta buahna ngabenerkeun dia goebi kana bersama falamma zakuhu
falamma zaquhu tasamasaan ieu mukminin kabeh kana wujdu wasapo jeung nyorot bersinar pikulubimna pirang-pirang mukminin kabeh naon urutana wujdu zala taleungit anhum tim mukminin kabeh naon kullu syakin sakabehna mangmang warwaibin jeung tegasna mangmang wa qalan jeung adahu Abu Sa'id bin Arabi ayadun deui allazi ari perkara yahjibu anu ngahalangan ieu lazi anu wujdi tina ati ru'yatu asarin nafsi eta ningali kana pirang-pirang tapakna awak ada dina ibadah ningali ibadah teu menang sorangan eta ningali kana pirang-pirang tapakna awak wa ta'alluqu ya tafarruyatu wa ta'alluqu jeung cumantel bil alaiki kana pirang-pirang perkara cumantel wal asbabi jeung pirang-pirang sabab li anna nafsa karena awak mahjubatun penghalangan bi asbab yaku pirang-pirang sabab nafsa fa idzan qata'at tarima pegat naon al asbabu pirang-pirang sabab wa khalaso jeung bersih naon al-zikru dzikir wa soha jeung lenglang naon al-qalbu hate wa raqqa jeung leuleus lemek teh leuleus ieu qalbu wa sopa jeung bersih ieu qalbu wa najaat jeung napakan naon al mau'izatu pitutur pirih qalbu wa halak jeung asup ieu qalbu mina munajati tina pirang-pirang munajat asup pi mahallin dina tempat qaribin deukeut wa khutiba kitu jeung dihitoban ieu qalbu wasami'a jeung nguping ieu qalbu al-hitoba kana hitom nguping qalbu kana hitom ngupingna diudunin ku tepieu wahnya teu ngariksa wa qalbin jeung hate sinu ningali wasirin jeung rahasia ati doirin anu pertela pasahada tuluy ningali qalbu ma kana perkara anu kabuktian ieu ma kholian minhu nya ma kana perkara kabuktian ieu ma minhu tina qalbu kholian kosong fadzalika tatu in qata'at jawab fa idzan qata'at fadzalika in qata'at wa idalik al wujud eta tutup ati dengan wujud li anu sijalma qad wajada eta sumangyan kijama makana perkara kanu kabuktian ieu makduman atau eueuh ieu eueuhkeun teh inda usanihan sigana wa qala jeung adahu Abu Sa'id bin Arabi ayatun deui al wujdu ari wujdu ma eta perkara yakunu anu aya ieu inda zikri nalika zikir muzijin anu ngobahkeun au khaufin atawa sieun muklikin anu ngagontangkeun aw taubihin atawa ngaweleh ala dilatin kana pisoledat nampah aw muhadatsatin bilatipatin aw isyaratin ila faidatin aw muhadatsatin atawa nyarita bilatipatin kalawan halus au isaratin atau isarah ila pada temai beda au syaukin atau nyongsrong ila goibin kana perkara anu gaib perkara samar au asapin atau prihatin ala pasitin karena perkara bermerot au nadamin atau nalangsa alamadin sanes kana karena perkara saliwat
awis tijlabin atawa narik lalin kana tingkah audain atawa ngajak ila wajibin wajib au munajatin atau munajat bisirin ku rahasia hati wa huwa muqabalatul zahiri bil zahiri wa huwa yani wujdu muqabalatul zahiri eta ngabandingan zahir bil zahiri ku zahir wal batini jeung batin hate bil batini ku hate wal ghaibi jeung persamar bis ghaibi ku persamar wasirri sami bisirri wasihro juma diatapkeun muqabalatu mah wasiro juma jeung ngaluarkeun perkara laka anu manfaatikeun anjeun bima ku perkara alaika anu madarat anjeun mimma tina sapana perkara sing terima lisa fihi wasihro juma laka bima alaika malakana mimma tina perkara sing terima lisai karena ngalakukan berusaha fi dina ma laka fayuktabu tuluy dituliskeun naon dalika itu muqabalatun dhahir bin dhahir laka pikeun anjeun ba'da kauni sabada kabuktian ieu zalik min ka eta bijati anjeun payas butuh tuluy tetep laka pikeun anjeun naon kodamun dampa suku bila kodam dampa suku wa zikrun jeung zikir hate bila zikrin bila zikir lisan id kana huwa al mubtadi'u bin ni'ami wal mutawalli id kana karena kabuktian sawai Allah al mubtadi'a eta anu ngamimitian bin ni'ami kana pirang-pirang nikmat wal mutawalli jeung anu ngawasaan wa ilaihi jeung ka Allah yurja'u mangga wa ilaihi jeung ka Allah yurja'u dibalikeun naon al amru perkara kulun amru pada tari muqabalatu bil dhahir dohiru ya wudi eta zahirna ya muwajjih yang mudotobati wa aqwalu sufiyati di ari pirang-pirang ucapan tentang saub min hada jenis jenis ya wujud dina martana mudotobati kafiratun ayat loba wa amma hukama wujud anapun ada pirang-pirang ulama hikmat pakola saya sangat ada usaha bandungnya hukama kabeh ya qabi eta nate qabilatun ari kautamaan syarifatun anu muaya lam takdir anu teu kawasa naon kuwatun nutqi kakuatan ngomong ala ikhrajiha kana ngaluarkeun fadilah anu teu kawasa kakuatan ngomong bilafdi kulapan ku ucapan kulapan pahrojaka tuluy ngaluarkeun kana fadilah parojata tuluy ngaluarkeun kana fadilah naon an nafsu hate ngaluarkeun bil alhani ku pirang-pirang lagu yaitu sabab ahan lagu palama zuharotah samangsa perpela ieu fadilah sarot tah bunga ieu nafsu wa torobat jeung tegasna bunga ieu nafsu ilayat kana fadilah istama ayastamik pastami atau nguping ieu hukama kabeh minan nafsi tina hate wa najuha jeung bisikan teh jadi arewasan ngarekan terepat hate wa najuha jeung bisikan ieu hukama kabeh hata nafsi wa ada'u jeung ninggalkeun ieu hukama kabeh
munajat al-zawahiri katanya zawahiri karena munajat pirang-pirang zahir ibadah zahir wakola jeung ada usaha bangun sabana hukama nata ijus simai hari pirang-pirang buah anak nguping buah tina nguping istinhadul ajizi eta ngahudangkeun anu apes lain minar ro'i wasfi jalabul ansibi minal afkari waidatul kali minal afhami wal arab istinhadu ajizi eta ngahudangkeun anu apes minar ro'i tina pendapat di pendapat nu lemah dihudangkeun maksudna wasfi jalabul azibi jeung narik anu leungit mina afkari tina pirang-pirang pikiran wahidatul kali jeung nyekeutkeun anu mintul kodo jeung nyekeutkeun anu mintul mina afhami tina pirang-pirang pemahaman wal aroi jeung pirang-pirang pendapat pemikiran pendapat hatta yasub yang balik naon ma perkara aziban leungit ieu mah wayan hado jeung udang naon mak perkara aja jeung apa sih mah wayas puat jeung bersih naon mak perkara kadaro yakil kadaro anu kiruh ieu mah wayam roha fi kulli ro'yin wa niyatin ataya suba ma aziba wayan hado ma anjasa wayam roha jeung bunga ieu si jalma pikuli ro'yin saban-saban pendapat maniatin dunia fayusi wayam rohan tadi atapkeun kana ya suba wayam roh jeung bunga isi jama pikul royatin payusibu tuli bener isi jama walayu tiku jeung teu nyalan isi jama wayati jeung datang isi jama walayu tiku jeung teu kendor isi jama Wakola jeung ada usaha kalau jangan sejen kama anna pikro seperti yang saya tuna mikir ya truku eta ngadatangkeun ieu pikro al ilma kana nyaho ilal maklumi kana perwita nyaokeun pasti mau tadi nguping ia truku eta ngadatang dari simah al-qalba kana ate ila alami kana alam ar-ruhani anu bangsa ruh wakolan jeung ada usaha ba'dum sapana hukama wakol sira ieu terus ieu ba'duhum an sababi harkati atau atrofi tidak sabab usikna pirang-pirang anggota ditobi kalawan watak ala wazni alhani entepan kana wazan pirang-pirang laguan wal iqaati jeung pirang-pirang nibakeun jadi nibakeun teh jadi gerakan teh asup jeung lagu nah pakola numbak dufum zalikartu sabab di harakat sabarga ati aldo iskun eta nyongsrong akliyun anu bangsa akal wal asyiku jeung ari jalma anu nyongsrong al akliyu anu bangsa akal layah taju eta teu mikabutuh asyik ila ayyuna ziro ila ayyuna gianya kana yen bisikan teh harewasan bisikan ieu asik maksuqohu kalau dipisah sorong-sorong asik
Dia mantiki ku ucapan al-jirni anu bangsa jirin. Bal yunarihi balik tabisikan ia asik. Ika maksuk. Wa yunaji yang tegasna bisikan harawasan. Bisikan ia asik. Ika maksuk. Bitabasumiku mesem. Walahzi dengan lirik. Wal harakati jeung usik. Allah sifati anu lembut usikna bil hajibi ku halis wal jubni jeung diwir panon wal isarati jeung isarah. Wa hadhi jari tabassum lahzi harakat nawatiku eta pirang-pirang anu ngomong ajma'i sakabehna. Illa annaha angin satu dia nawati saya anharu enteng illa annaha angin saya nawati ruhaniyatun itu bangsa ruh. Wa amal asiku al-bahimiyu fa innau yastaminu. Wa amma asiku jeung anapun ari nyosrong al-bahimiyu anu bangsa sato painau ta asik yastamilu eta make tengah gunakeun eta make ya asik al-mantiqo kana ucapan al-jirmi bangsa jirin liyu abiro karena yang ngabasakeun ieu asik bi kuy mantik ya jernih ngabasakeun an samroti zohiri syauqihi tina buah nyong sorongna ieu asik anu zohir teman-teman main tina buah nyong sorongna ieu asik anu zohir ado iki anu lemah wa istihi jeung nyong sorongna ieu asik azaipik anu leungit waqala jeung ada usaha qaru mana saja mahazina anu prihatin tersedih ieu men falyasma tang kudu nguping ieu men al-alhana kana pirang-pirang lagu painan nafsa karana hate tidak ada kola eta dewan asup kana ieu nafsa naon al-huznu prihatin komidata pareup naon urwa saya nafsa wa idza farihat di mana bunga ya nafsa istala tahurung naon urwa saya nafsa adharo jeung pertela naon parwa bunga ya nafsa paya naru tuluy pertela naon alhaminu condong tuluy pertelana condong pertelana bi qadri qabulia qabili ku saukuran narimana jamu narima wadalika itu qabulia qabila bi qadri sopai eta ku saukuran berasina ieu qabil wana qoi dan tegasna berasina qabil amina wasi tina ngawujud wadanasi jeung kokotor wal aqawilu jari pirang-pirang kaul amuqarraratu ditetepkeun pitina nguping wali sumati kafiratun et loba wala makna jeung taya harti taya faidah wala makna jeung taya harti tetep istiqsari pikeun ngalobakeun min irodiha tina ngadatangkeun kana ieu aqom ya panas tagil atau kudu katungkul kuring panas tagil atau kudu katungkul kuring bitapim ya makna kumere paham kana makna allazi anu makna allazi anu alwujudu anu ari tok ati ibaratun eta bahasa anu tina ieu lazi makna
pak nakulu tuli ngucap kuring Yenna wujdu ibaratun ete bahasa an halatin tina tingkah yusmiru anu ngabuahkeun kana nyala naon asima nguping wa jadi wujdu waridu hakin eta perkara anu datang tidak anu hak waridu hakin eta perlu datang tidak anu hak ya sifatina waridu hakin ya kana hakinna jadidun anu anyar akibat simaina sabada nguping yajiduhu mangyan kana ieu warid sa'al mustami'u jama anu nguping mayana min nafsi tina hatena mustami watil kal halatu jadi tingkah tadi halatin yusmihat la tahlu eta teu kosong ieu til kal halah an ismaini til bagian paina karana til kal halah imma antarji'a eta muhyan balik ieu til kal halah ila mukasyafatin wa musyahadatin ya anu ye mukasyapat min kubaili ulumi eta tina guna jajaran pirang-pirang ilmu watan bihati jeung pirang-pirang ringan wa imma antarji'a jeung bohyan balik ya til kahalah ila tagoyyuratin kana pirang-pirang berubah wa ulin jeung pirang-pirang tingkah lain satu lain ieu ahwal mina ulumi eta tina pirang-pirang ilmu bal ya ahwal kasauki eta seperti yang serong wal khaufi wal huzni wal falqi wal sururi wal tigontang pasal jemungan wal asapi jeung prihatin wan nadami jeung nalangsa wal basti jeung bunga wal khobdi jeung susah wa di awal jadi pirang-pirang tingkah yuhi jua eta ngobahkeun yuhayi jua eta ngobahkeun kana di ahwa naon asli manguping wa yuqawiha jeung watan yasima kana jadi amal pain dong patalamun lemah ieu sima biaya tulam yu akhir ku sekira teu napakan sima pitahrikil dohiri dina musikeun dohir anggawa sabada aw taskini atawa nyisingkeun dohir aw tangiri hali atawa ngarobah tina dohir hatta yataharroka dengan nerima usik ieu dohir ala hilafi adat tina tepan kana soaya ate dohir hatta yataharroka ala hilafi dori aw yatruko atnawa tungkul ieu dohir aw yaskuna atawa cicing ieu dohir anin nadri nyali wa nuti jeung ngomong wal harkati jeung usik ala khilafi adatina tepan kana soaya adat dohir lam yusamma ta tedingaranan ieu lam yusamma ta tedingaranan ieu sima wuddan kana totong ati wa in doharo jeung lamun pertela ieu sima ala dohiri kana dohir anggawa tabadan sumiat yang dengaran ieu sima wuddan kana totong ati imma doipan wa imma qawiyan biasa biduhuri ku ngitung-ngitung pertela sima wa taghyiruhu jeung ari ngarobahna sima lil zahiri kana zahir angga otabadan wa taghyiruhu jeung ari ngarobahna sima zahir
wa tahriku jeung musikeunana diatapkeun tahriru jeung musikeun sima musikeun sima kang naon tah tahir jeung musikeun sima biasa dikuati wurudi eta ku ngitung-ngitung kuat datangna ieu sima wahib dzahiri jeung ari ngariksa dohir ngariksa anggota badan ani tanggiri tina ngarobah biasa dikuat il wajib eta ku ngitung-ngitung kuatna ari ngariksa anggota ani tanggiri ngarobah biasa dikuat il wajib eta ku ngitung-ngitung kuatna jalma anu totog ati wa kudrati jeung kawasana wajib ala dobti jawari kana mangkat pirang-pirang anggota wajib pokok yakwa tah terkadang kuat naon alwujdu totong ati piabat ini dina hate walayat tagwayaru jeung teu barobah naon al-dhahiru dhahir anggota badan likuwati sahibihi karena kuatna jalma anu ngabogaan ieu dhahir wa qad la yazharu jeung terkadang teu pertela ieu wujud yaitu ieu waridi karena lemahna pada kang datang wa kusuri jeung kurangna ieu warid kurang ani tahrik tina ngarobah ani tahrik tina musikeun wa hali aqdit tamasuki jeung mudar tali tetekelan wa ila makna awali jeung kana manu awal asal isarah Abu Sa'id ibnu Arabi itu pola sejarah dawu ya Abu Sa'id ya wudi dina totokasi inau saytuna wujdi musahadatur raqibi eta ningali kadzab ngalingakeun udurul fahmi jeung hadirna pemahaman wa hudurul wa mulahadatul ghaibi jeung ngaliri kadzab anu samar walaya punu jeung tejauh naon ayakuna yang kabuktian naon hati manguping sababan eta ngadirikeun sabab likat pikeun terbukana perkara lam yakun anu teu kabuktian ieu maksupan anu dibukakeun qomlau samana siman likat pikeun terbukana perkara lam yakun maksupan siman lainna tasfa kana terbuka hati ya sulu eta hasil ieu kaspa bi asbabin ku pirang-pirang sabab minha eta ngaasbab atanyu ari ngalingan wa siman nguping munabihun pengalingan wa minha jeung eta asbab taghayyuru ahwali ari barobana pirang-pirang tingkah wa musyahadatu jeung ningali kana ahwal wa idrakan jeung mangyan kana ahwal upa inna idroka kalau itu mangyan kana ahwal nau nyamin eta sawarna nyaho yukidu anu maedahkeun ieu nyamin idoha umurin kana mertelakeun pirang-pirang perkara lam takun anu teu kabuktian ieu umur maklumatan dikanyaokeun qabla wurudi tengah datang wa minha jatan asbab sopaul qalbi ari bersih hate wa simau jari sima yuasiru eta napakan mengaruhi eta napakan isima kita siap ya qabi dina ngabersihan teh membersihkan teh wa sopau jari bersih teh yusabibu eta ngajadikeun sabab nyababan teh yusabibu eta ngajadikeun sabab ieu sopa al kasfa kana terbuka wa mina jaza asban inbiatu nasyatil qalbi ari narima hudang tangginasna hate udangna dikuati simai kekuatan nguping paya kuat tuluy kuat ieu qalbi di kusabab simai ala musyahadati ma kana ningali kana perkara kana anu kabuktian ieu qalbi taksuru eta kurang anhu tina ieu ma
qabla dalikal sima naon kuat kakuatan qalbi kama yakbat warna kuat naon abairu onta alham lima kana mawa perkara kana kemungkinan baknyer layak wa eta kuat ieu baknyer alai kana ya ham lima qablahu salamehna sima pada anu tadi teh kamarinya paraeh naon onta wa amalu aqadik jeung ari pagawean hate al istiqsapu eta nyupri terbuka wa mulahadatu asrori malakuti jeung ngalirik pirang-pirang rahasiana sareng samar kama anna amala bairi seperti yang saya tuna pagawean onta hamlu asqolik eta mawa pirang-pirang perkanu berat sakilun asqolun eta mawa pirang-pirang perkanu berat pabiwasi hadi asbabi ku perantaran ieu pirang-pirang sabab yakunu kabuktian ieu qalbu sababan eta ngajikeun sabab lia kasbikeun terbuka balik qalbu balik tariate ida sopa eta di mana-mana berarti ieu qalbu rubbama yumasilu ta terkadang mirupa lahu kana qalbu saha al-haqqu zat anu hak di surat tina rupa musyarat itu tingali tapi kan berarti kabanyak aopi catapkeun di suratin aopi labdin atawa dina lapan mandumin anu dinadomkeun yaqra'u anu ngatrok-ngatrok ieu labdin sam'ahu kana pangupingna qalbu bisauti hati au pilabin mandumin yaqra'u sam'ahu yaqra'u sam'ahu yu'abiru nah ya anhu bisotir hatipi au pilab bin mandumin yaqra'u sam'ahu yu'abbaru anu dibasakeun naon anhu tina itu labdin yu'abbaru basakeun naon anu labdin bisauti hati ku suara hati yen kana lamun kamu labdin ya yak berarti eta nyari pada ru'ya jeung ku impian yen kana lamun kamu labdin ya manami eta nasare wadalika yaitu ru'ya juz'un eta sajuz teh sebagian min sitatin tina genep wa arba'ina jeung 40 naona juz'an juzna minan nubuwati kana sifat kanabian wa ilmu tahqiqi dalika khorijun an yamil muhamalati wa ilmu tahqiqi dalika jeung ari nganyahokeun nganyatakeun kana itu labdin khorijun itu keluar an ilmu muamalati tina ilmu muamalah wa zalika jeung anu labdin kama eta saperti perkara riwayat Yahya an Muhammad bin Masrukin katam ti Muhammad bin Masruk al-Baghdadi masa Baghdad
marwiyana anu Muhammad wa Muhammad kharajtu keluar kuring lailatan ini jipeting keluar kuring jipeting di ayam jahalati dina pirang-pirang poean bodoh kuring wa ana bari ari kuring naswanu eta anu weureu eta nu weureu wa kuntu jeung bukti kuring ugon eta ngalagukeun kuring hada baeta kana ieu bet biturisina biasa biturisi sayana turisina biasa biturisina eta tetap di gunung Turisina kurmun ari tangkal anggur marortu tepati-pati ngaliwat kuring di kana kurmun ila ta'ajab tu aing ngarasa heran kuring ni mampi jama ya surubun minum ieu man alma kana sai pasami tu tuli nguping kuring koilan kajang musab ya pengucap ya koilan wa fi jahannama ma'un ma tajarra'ahu khalqun pamukho lahu sien jaupi am'as